Japati na cangkring keur karebangan sisi wahangan baroda kareta api geus datang sinyal geus muka reki setoplas Cibodas kupai anaki kupai dikupaikeun manehna rembai anaking rembaina minjem ti panon cimanehna angkrek Japati ngajangkring keur karembangan sisi wahangan baroda kareta api geus datang sinyal geus muka redi setoplas Cibodas kupai anaki kupai dikupaikeun manehna rembai anaking rembaina minjem ti panon cimanehna angkrek Japati na jangkring keur karembangan sisi wahangan baroda kareta api geus datang sinyal geus muka reki setoplas Cibodas kupai anaki kupai dikupaikeun manehna rembai anaking rembaina minjem ti panon cimanehna. Iya, alhamdulillah. Laras, Hatur nuhun kasepuhan kaleresan pangintennya urang sanes teu sono, sanes teu betah keneh urang ayeuna di SMTV kumaha urang bagi-bagi waktu. Laras. Alhamdulillah urang tiasa
ayeuna mancan damel di SMTV anu etes pisan atuh panginten pribados sakali ti lingkung seni calung Melisianada Jati Gede ngaturkeun nuhun. Sakitu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.